Wanci burit surya rek pamit rek mana rek ka surya laya rek naon arek lalajo wayang rek naon wayang naon kumaha ieu naon mantoy karep hang ka dieu atuh lain nyemput di dinya wanci burit surya rek pamit rek mana rek ka surya laya rek naon lalajo wayang bleguk yang naon mana teh ngalagu ngobrol ieu teh ya tuh kali tanya Apa dina kasetna kayak gitu sih teh. bohong alokan seteh orang wanci burit surya rek pamit rek mana rek ka surya laya rek naon naon rek ka lajo wayang wayang naon wayang goplek golek goplek aneh wae kula euy Alhamdulillah damang mangohang. nah hah Damang, naonna damang lain naonna. alhamdulillah Oh alhamdulillah damang. Oh. Kemana wae teh mangohang? kali itu ka dieu we Alhamdulillah damang mangohang. Cenah mangohang saruna ini jadi pawang buaya lah rasana. tucuk saha tuh pawang buaya yang sieun ku buaya Lah sieun ke buaya waduh. lawi Waduh sieun ke buaya meh ge buaya. buaya naon Ya. buaya darat motong gitu reng hai Assalamualaikum sampurasun Mangohang. Sapa heula tuh sapa heula penonton. siapa heula hang ya penggemar ohang wungkul tuh tinggal tuh tuh seur tuh di hareup ohanger teh teh ya aing nyapa beungeut anu marah mah lain merenyeng kitu sia teh udah geus kieu bongot kami mah alhamdulillah nepi oge nya ka dieu uing Iya, Nya. alhamdulillah. Sapa heula tuh sapa. siapa lu sapa teh tanya tanya oh Kumaha Wilujeng damang. wengi kumaha ramang gitu atuh Wilujeng wangi kumaha beramang daramang kumaha daramang ha tos ai daramang mah teu nuhun nya ieu teh acara naon ini tiluna dalang ning Dalangna tilu, lain tiluna dalang. Dalangna tilu. dalangna tilu nya aya dadan sudah suraya hah Bener, tes atuh. atuh artikulasi Balik, teh atuh. dadan sunandar sunarya dadan sunanar sunarya nya aya wawan dede maung Amung. dede amung sutarya heeh Yo, Imaner, naon naon di mana teh RE, RT, naon RT itu? Iman Raden Wah. Iman Supriyadinya. nya Alhamdulillah pokoknya mah dia nirempek resep di dia Nya. nyoh. ngahibur urang Surya Layang Nyapa nanti di acara eta teh milang kala pasantren pondok pasantren pondok pesantren anu ka 120 20. tahun Heeh. Wing teh cita-cita ti baheula ge hayang naon pasantren ka dieu ngan kaburu kolot. Ayo urusan ilmu mah teu kolot urusan teu budak. ilmu mah teu kolot teu budak Nya maksudnya tidak ada kata terlambat hang oh tapi da wing mah hayang asup heula ka nyamun ka SMA lah gitu ka SMA na gitu urang teh. Lain naon di dia mah rek kolot teu budak ke pan di dia mah teu naon menerima wae. bisa. nya, Sana jeung geus Ajar kolot ngaji. komo maneh can huntuan. hah? komodinya can huntuan kan jadi huntu Paduli teuing tadi ge aya nu ngomong awewe ngigeulo. naon Marukana teu kadenge ku aing. Kumaha cenah? naon Hei si Ohang teh si Ohang. Pajak siga nu ngegeuleuh kitu awing teh. Lain geuleuh resep meureunna. Oh aing cek nu hijina. Oh eta si Ohang teh sugan teh kasep. deuh Ieu paduli teuing aing mah goreng oge da mangpaat. Aduh. Atuh nyaho mangpaat ke naon atuh GGM goreng-goreng mangpaat. Oh GGM teh goreng-goreng mangpaat. Mangpaat. Oh. Mangpaat keur saha? Kur saha we? No. Ya. Oke, yeah. Alhamdulillah.
Siap. Tos bes. Baru kana ngaprokan manehna bener. Inilah. Ayo. nya saburukan manehna nu dikeprokan teh beuneunan pede Kelas. Nah naon maneh teh nya naon? saha Iya, eta Satgas, Keamanan. keamanan Satgas security Suryalaya, ya tukang suhu ka luhur panggung euy. Mana tukang suuk? lain tukang suuk bleguk Saha? eta teh Bapak Gubernur Jawa Barat Tuh, tegaul teh si Ohang mah. Sah. Bapak aing teteh Damang. Oh, mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saha salira teh? Tanya teuing. Belum urang Sunda ulah kitu ditaros teh. teh jawab nu bener Naon? itu Bapak Gubernur teh naros saha salira Itu nanya. nya Terus kurang kudu dijawab. heeh Nya kumaha uing weh? Di mana kawit? Jadi itu. Oh. Tapi masih kene kategori manusia gitu. Tah palebar dia mah kudu dijawabnya manusia tuh, Pak. Oh, manusia. Naon? Boga perasaan. Aya, Pak. Aya. Boga hate. Aya sih kana mah. Boga Pak. mana? Aya. Nah gawe teh nyeri we awewe. Kola palebar mana ieu ulah nyebarkeun gosip. Ngaku we murid Abah. Di mana ngaji? Suryalaya. Kasaha mah abahna? Abah Anom, Abah Sepuh. Abah Sepuh. Ai kalakuan nganyeri awewe batur. Pak ieu teh Pak seueur jalmi, Pak. Oh, seueur. Ulah nepikan Kena nyebarkeun. tukang suuk, ini nyebut bapak. Dah, ieu diserang ningan. Kusaha. Abi meni teh cenah disurakan berarti nyanya. Oh, jing atuh ai hirup teh ulah ngaguha kitu. Enggak gua kumaha. Aya tingali sungutna guha. Ngosok ka pedang karap lah. Nya lah. Aduh. Kunaon naon le? Pan ieu urang teh keur nungguan anu viral. Urang Nungguan mah. naon? Oh, viral memang. Aya lalaki ari beungeut goreng patut, ai kalakuan kawin wae. Karena sia Aya eta teh. Aya. Oh, Oh iya. aya eta teh. Aya tokoh Jawa Barat, tokoh Sunda. Oh, Oh nya, ngakuna seniman. nya. Make hate, Hate. guguru ka Abah, ai Nya. kawin di Subang ninggalkeun awewe. Eta teh. Jeung anakna Eta Sukabumi ninggalkeun jeung anakna. eta Cimahi ninggalkeun jeung anakna. Banjaran ninggalkeun jeung anakna. Da ayeuna deui ka urang Majalengka teu gablek pikiran. puas ya. Ulah kadinya deket baturna belanya. Saide jeung eta mah. teu kelak. abdi mah tos ingsa Pak Bete ngobrolkeun. Heeh, jeung si itu maneh mah samazhab. sapa ngabeuki Pak Heeh. Tuh. Saguru, Tuh. sailmu, Tuh. saorganisasi. Nyaeta organisasi lalaki cutrot. Bener tetean? Ari abdi mah sanes kitu Pak abdi mah melestarikan kata-kata sepuh melestarikan kaum hawa supaya tidak punah pancek kolot baheula cenah lamun rek kawin teh kudu milih-milih rabi mindah-mindah rasa jadi lamun pamajikan geus eueuh rasaannya kudu pindah Pak Tah. Ulah kitu sia teh. nya ieu mah Engke aing disarwakeun jeung sia. Keolaanan. tong tugang tegung anjing sia teh Oh, maneh beda jeung si ieu. Beda, Pak. Naon bedana bangorna Ohang jeung bangorna Dalang Wawan? Kayak sakedap sanes bangor, Pak. Oh, naon bedana rucahna Ohang jeung rucahna Dalang Wawan? Ari itu mah di teteangan. Heeh. Iya mah awewe nu neangan abi. Aduh. Marupana kumaha. Sigana awe mabok nu neangan sia. Naon mabuk. Ya, beurit ge mikir bogoh ka maneh. Atuh mun disarokeun jeung beurit atuh. Anu ieu tuh nu rada intelek. Naon kelenci? Cucunguk. Nah, tuh pada eta mah gosip, Pak. Ulah nyebar-nyebar ting. Ulah gosip-gosip kumaha kudu ngaku.
Oh ngaku. Pan ari pengikut abah mah lain teu boga dosa tapi ngaku kanu dosa. Nah, Eta Oh ohang. nyanyi. Ngaku yen ohang teh pernah jadi bajingan. Bajingan nu teu luyu jeung tangtungan. Kala naon maksudna naon ya? Dinu golek ge nu bajingan mah Arjuna, pantes tangtunganana. Kasep panggilan jabatan Oh iya. Beungeut model sia kalakuan bajingan kan teu pantes. Ari beungeut pikarunyaeun ai kalakuan pikasabeleun sia mah kitu. Kala. Banget pikasabeleun. Pikarunyaeun. Pikarunyaeun. Dalam ningali beungeut sia mah pikarunyaeun hang. Beungeut watir. Terus Hirup coba buuk teu anggeus. Ceuli rancung. Irung dempiak. Untu coplok. Suku jebrag. Pan pikawatireun ai kalakuan ai kanyut dihamur-hamur sia. hamur sih teh. Pur. Dekeun, Batur mah mere maweh teh ku hartabana, sia mah mere maweh teh ku kanyut tuh. oh jadi salah. Hah? Salah lamun boga banget gitu payu ka awewe kitu Oh, salah. teu pantes. Teu pantes. Lain salah teu pantes. Teu pantes. Pantes. Yo, Pantes. lamun dalang dadan. Loba nu bogoheun wajah. Wajah. Kandungan unggal peuting Nya. beungeut kasep Gares. turunan Abah Asep. Nya. Ai sia. Oh. Playboy Jawa Barat Ohang tinu ngaranna kitu pantes. Monya Playboy Ohang. Ye. Nyakeun wae itu salah nama awewe. We teh jangan ka aing. Nu aya nu leuwih teu pantes mah justru eta. Naon teu pantes? Nu teu pantes mah nu kasep, boga jabatan, harta loba, terus osok terkenal. Oh, boga harta, boga wanda, Wanda. boga kawasa. Boga kawas. Naon teu pantesna? Da teu pantes nu kitu mah atuh. Naon teu pantesna? Nya teu pantes lamun non boga harta, boga wanda, boga kawasa, kasep di ongko, nya wanda teh kasep kitu. Mah nya ditinggalkeun ku pamajikan. Wow. Aya nu Aya nu kitu hang. aya nu kitu. Ngomong naon sia? Eta nu bieu, Saha? eta nu kitu. Saha? Eta nu ditinggalkeun. Saha tinggalkeun ku Eta pamajikan? si KDM. KDM teh. KDM teh pan eta teh surhatan. Curhatan naon? Curhatan Kang Duda Merana teteh. Ye, KDM teh Kang Dedi Mulyadi mulana aja teh. Oh, kala. Iya. Naon. Sekali deui saha? Kang Duda Merana. Oh, eta mah baheula sia teh. Oh baheula. Baheula. Ari ayeuna? Ayeuna mah Kang Duda merajalela. Dengekeun. Naonna? Mending keneh jadi lalaki boga wana, boga harta, Beres. boga kawasa ditinggalkeun ku pamajikan. Daripada beungeut rujad siga jalan di Tasik. Ari gawe ngawur-ngawur anak unggal kabupaten. Oh da itu na geus baroseun Pak. Sadar meureunang. Emang salila ieu pamajikan mana teh sadar? Nya teuing teu ngarti we. Ayeuna ge pamajikan sia nyusul ka dieu. Aya kitu Pak? Ayo. Saha pamajikan Johan? Ayo. Tarang ilu ka Pak. Tarang uli ka panggung eta mah. Ya Allah ya Robbi. Iya emban aya ka dieu. Ya Allah ya Robbi. Gusti. Aduh, alhamdulillah damang bunda. Assalamualaikum Bapak. Bapak mah ari ka Ibu Kokom ngirim surat. Ari ka Abi ngirim surat leasing Bapak mah. Hah? Iya pamajikan sia reuneuh. Naon Pak? Iya. Ngaku. Urang dikumahakeun tadi peuting nepikeun kareuna. Naon ya sia? Ngaku ayeuna Hey, hey, aya hey. Bapak Gubernur. Hey, lain masalah itu si teh loba jelema. Cuk ning aku aing nu teh oke Ade, aing nyaho selera sia ayeuna mah. Aduh. Maksudna? Sugan teh sia jadi playboy teh selerana halus. Bapak hayang Ari bogoh ka karung mah jeung naon sia. memang bener si Bapak Gubernur mah
level mana masih gak urang kue bangket joget jodog monyet nyaho teh tingali atuh teu hayang tinggalin lagi si eta kurang kumaha geulisnya bapak abi geulisnya oh nyaho kumaha tapi dah asa teu rumasa Hang digarap keneh nu kieu henteu pak Kang aing ngagarap nu kieu asupna belah mana Bu, kudu dibuktikan heula nu kieu mah, Pak. Hah? Kudu dibuktikan heula. sok atuh asaan ayeuna Coba. Iya ayeuna model kieu hareupna belah mana hareup. Nyet sok. Uing teh pan kieu, pan bingung. Si ieu teh ai si teh kumaha ieuna ditinggalikeun Pak di buligiran. Saha ieu di buligiran? Si ieu di buligiran. Maneh nu kieu tega ngebulugiran. Nu penting mah urang kudu nyaho di buligiran, dibawa ka balong. Terus oh, di Tasik mah kudu balong. Terus alungkona ka balong. Terus Pasti balong bluk buk. heuh da aing teh tambah terus dicirian ku korek api digesruk we kitu oh tamaban sia teh. Aduh. Iya Allah ya. Ya Allah ya Robi, Hang. Nah, Ari sia tuh dinu bangor ge nemen-nemen ting ulah bangor teu pada eta. ih bapak mah can apaleun rasana cobian heula atuh kunaon Rasa naon sia teh? ieu apaan waktu ada dagangan di tukang aya bala-bala aya combro aya misro gitu atuh eta bibirim di Cawau gitu. asal nama teu kieu bapak di jalan diseureud engang ieu teh